kaweningan galik anu dipamri ngawilujengkeun tepung tahun SFTP kabawalan ngajog antara layar kaca urang duda binupang harapan nyanda kabarokahan SMTP Sumedang Majalengka jaringan nasional kareus palarea TV digital informasi anu pasti pinu kreatif di era globalisasi SMTP mere bukti bikin kemajuan negeri leuwih eces pisan SMTP selalu di hati SMTP nu urang keur urang halang urang pinuh ajen wibawa ngamumule seni Sunda SMTP moga ciri bikin kemajuan negeri leuwih eces pisan SMTP selalu di hati SMTP urang keur urang halang urang memulai budaya Sunda pinuh ajen wibawa ngawulijengkeun ka SMTP mugia apanjang apunjung Gidur Rahmat anu Maha Agung kalayan kaweningan kali anu dipamri ngawilujengkeun SMTP bilang kalah kadua welas ngajomantara layar kaca urang Sunda pinuh ajen wibawa kareus palarea TV lokal Sumedang Majalengka jaringan nasional kareus palarea TV digital informasi anu pasti pinu pangharapan di era globalisasi SMTP bukti ciri bikin kemajuan negeri leuwih eces pisan SMTP terlalu di hati SMTP nu urang keur urang halang urang mulai budaya Sunda pinuh ajen wibawa SMTP
hati SMTP nu urang keur urang halang urang mulai budaya Sunda pinu ajen wibawa ya Pak Adun, Pak Ketua, mohon mangga ya ngiring heula ngarewong. mangga saya mangga. Sekedapan ya, apunten mohon mangga kasepuhan sedayananya. Ya Mang Ujang oge pangintennya. Mang Ujang ka dieu teu naon ka dieu we atuh naha meni. Sok ka dieu alah. Ieu mah abdi mah mung ieu pan kamari teh. Naon teh. Aya dina raraga milangkala SMTP anu ka-12 itu mikna. Diayakeun sabaraha pasanggiri atanapi festival atanapi perlombaan maksudnya di antawisna kan aya dalang remaja atos eta mah diumumkeun dibewarakeun saha anu pinunjulna mohon oge aya pasanggiri pop Sunda mohon atos eta mah diumumkeun dibewarakeun saha pinunjulna mohon da kaleresan pasanggiri atanapi festival calung mah teu acan ayeuna. Bade ayeuna. Saya gitu apa enak keur dina acara calung. Tah, panginten kamari naha make jeung voting teu penjurian langsung. Nah, kan ai tujuan SMTP mah taya sanes hoyong naon namina teh ngajak kanu sanesna kanu teu acan tangtosna kanu teu acan uninga ka SMTP sangkan voting supaya apal oh ieu SMTP teh tah eta kedah dibeunyer beaskeun mah kitu nya ari pasanggiri anu naon namina teh cek kasara mah mendalang mah purwa teh mah kitu nya sesuai tetekon seueur di PSCS oge osok kitu nya malihan tingkat Jawa Baratna sok aya nah di SMTP mah benten tujuan langkung utami nama sangkan seni calung ngungkung deui eta jadi kawugah deui hoyong deui latihan eta lah nya tujuan nama nah kalaresan kamari dinten Kemis Rebo kaping 1 Oktober ditutupna voting atanapi kanggo pemilihan grup calung favorit gitu nya ieu dijamin teu aya naon main mata teu aya teu aya rekayasa tiasa dicek poe bilih teu percanten dicek ke admin khusus nu memegang voting ieu gitu nya mangga tiasa dipalihan dinya tempat ningali voting gitu nya bilih pajarkeun cenah ieu mah cenah rekayasa ieu mah cenah aya permainan teu aya dijamin sadayana perlombaan teu aya main mata teu aya main sogok menyogok gitu nya ieu mah murni gitu tah kalaresan ieu tina responden atanapi anu ngiring aub dina voting aya jumlahna 4.880. Hebat atuh. Anu 5.000 kirang ieu teh nyaeta anu ngiringan voting atanapi memilih gitu nya hampir 5.000 kurang. Tina eta durang langsung wae sebatan pinunjulna ti nomor 7. Nomor 7 nyaeta da kalaresan 70 peserta kemarin. Di ngagorolong 0 na. Di soledat 0 nya. Nomor 7 urut 7 nyaeta aya ieu teh anu beureum teh Rancage ya nya. Tah Rancage ieu teh ti Jati Gede panginten Rancage gede namanya Rancage mah. Totalna 78 suara. Teras nu kagenap Bina Muda Mandiri ti Cibugel. Jumlah suara puting nyaeta 85 suara. Salajengna nomor 5 grup Baheno ti Cimalaka. Total suarana 3,7% atanapi 189 suara. Anu kaopat grup Garedo ti Wado. Totalna suara aya 192 suara.
Dilajeng anu katilu nyaeta aya grup Guntur Pananjung jumlah suara 596 suara. Dilajeng anu kadua nyaeta Gentra Binangkit di Kecamatan Jatinunggal jumlah suara 1579 suara. Lajeng anu pinunjul anu jawara nyaeta nomor nu kahiji aya grup Rineka Seni Genjlong di Kecamatan Cimanggung. Total suarana 2271 suara. Biasa, Nah, jantan anu dipasihan uang pembinaan sertifikat sareng kadeudeung kagegelan ti SMTP aya 2 pemenang, juara hiji sareng juara kedua. Nu kahiji juara kaduana Gentra Binangkit ti Jatinunggal jumlah suarana 1579 sareng anu kahiji Rineka Seni Genjlong di Kecamatan Cimanggung total suara 271 suara. Manawi aya wawakil ti Jatinunggal ku bak kedua wae painternya dan ti Jatinunggal karosan. Mangga kanggo perwakilan atanapi wawakil ti Rineka Seni Genjlong dihaturanan kanggo naek wae ka panggung. Dihaturanan nu kahiji nu kadua. Kitu nya. Mangga Ieu nu kahiji. Mohon nu kahiji. Sok, tah. Nu kahiji Genjlongnya Genjlong di Cimanggung, Kecamatan Cimanggung. Nu kahiji Genjlong di Kecamatan Cimanggung. Uang pembinaan. Iya, dipotoli. Iya. Woi, engke digantungkeun goong di dieu. Salajengna juara kedua. Di Girda Binangkit Jati Nunggal. Ya. Ya, sok. Iya, Pak. Atos dipotolna. Mantap. Iya. Tuh. Naon deui aya pok anu dipasikeun? Atos foto bersama heula painternya. Mangga foto bersama heula. Hayu. Ya, hatur nuhun. Terima kasih. Ya, koplok anu rame. Hatur nuhun. Calung di SMTP ngungklung deui. Iya. Di Kabupaten Sumedang. Oh ya, kung kanggo sadayana bah kitu. Mangga hatur nuhun mohon. Iya, tiasa dibantos heula. Mohon Pak Ketua etana mohonnya diwakilan panginten kanggo ka ti Jatinunggal di kalaresan diwakilan ku Pak Ketua. Kalaresan mantena oge ti Jatinunggal kan. Jatinunggal. Kuating asuhana gitu. Asuhan mantenanya. Aduh. Bae teu nanyakeun di Cilembu teu ngirimkeun Alhamdulillah. Di dia ketua di dia. Mohon Pak kitu panginten Akang Teh sadayana nembe bewara simkuring mah mung saukur ngabewarakeun nembe unggul pangintennya kanggo kejuaraan atanapi festival calung di SMTP di Gambilang Kala SMTP anu ke-12. Hatur nuhun ka sadayana pamilon anu tangtosna parantos ngiringan dina acara pasanggiri calung ieu atanapi festival calung. Oge hatur nuhun pisan bantosana kanggo ka kasepuhan sadayana ti paguyuban seni calung Sumedang anu tangtosna tos ngabantos ka SMTP segala rupina. Tuh bujeng kanten sanes-sanes nama lah gitunya ngahaturkeun pisan kasadayana ya tadi wiji-wiji nya. Pokoknya mah sukses acara mugia tahun payun sareng tahun salajeng-salajengna urang tiasa gawe bareng nya. PSCS sareng SMTP tiasa ngayakeun deui festival calung anu langkung aheng deui nya. Mudah-mudahan tiasa terrealisasi dan terlaksana. Hapunten oge tangtosna kamari panginten salami acara Milang Kala SMTP anu ke-12 simkuring atas nami SMTP oge panitia seueur pisan kalalepatan kaluluputan oge kakirangana sejadi hapunten nu kasuhun saageng-agengna kasadayana
fans SMTP kasadayana oge para pamilon boh pamilon ti Pasanggiri Dalang pamilon ti Pasanggiri Calung oge Pasanggiri Pop Sunda sajadi haturpunten anu kasuhun saageng-agengna oge panginten pamugi tahun payun sareng tahun salajeng-salajengna urang tiasa ngayakeun deui acara atanapi event anu langkung aheng deui. Hapunten hatur nuhun mung sakitu panginten pengumumanna mangga lajengkeun deui. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Aibok, atur nuhun. Atur nuhun. Sami-sami. Hah? Saha atur nuhun teh kowi? Naon ka itu? Oh, ka itu. Hayang wae mah. Ka dieu Pak. Nyamuanya ibatu diatur nuhun ai urang henteu. Benarnya. Lain. Wuru ieu jamran ieu teh. Jadi ngahaturkeun nuhun ka SMTP merenya utamina ka para panitia anu ngayakeun Pasanggiri Calung eta teh meureun artina mah mantuan urang. Iya mantap. Leres mohon. Nah ayeuna eta program SMTP. Ayeuna paguyuban Calung. Paguyuban Calung aya program menawi. Ih kantenan atuh. Ye. Tangtos. Ya Pak, entong nyalung wae, entong nyalung. Tapi berkaitan dengan calung. Leres. Entong nyalung, ai nyalung pan kieu, tapi urang di paguyuban calung berkaitan dengan calung program paguyuban calung. Di antaranya pembinaan ka regenerasi penerusnya ka tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah SMP. Anu nyanyi khusus nu nyanyi, Pak. Insya Allah rencana teh nya Pak Sekjen hoyong aya Pasanggiri vokalis Calung. Vokalis Calung. Vokalis Calung lajeng oge panginten pengendang terbaik pemain terbaik oge di antawisna kinten. Oh, anu bade dietakeun ka payuna kitu nya. Janten kieu Kumaha? Sabenerna mah. Aya program banyak. Seueur program kahayang mah seueur. Tah. Mohon. Ya kira. Si babaraha kali oge urang teh tos hoyong program teh lain hatina cicing tukang kenang tos melenong lain. Urang teh program teh kahiji nya nu tadi teh hoyong ngayakeun Pasanggiri Pokal Calung. Terus pengenang terbaik eta mah dina brang web anu ngenang brang enak Pasanggiri nu ngenang katingali nu Pokal katingali bisa dihijikeun. Tapi nu utama mah upami urang teu terjun langsung ka grup-grup atawa ka murangkali SMP, SD, SMA moal bener. Apan urang teh ngayakeun program. Tah sok aya mah cek adi ge tadi sok urang babarengan dara rukung. Da upami teh didukung urang adung-adungan oge nepikeun ka moot oge mah bisa. Bapak ketua anu caket we urang mah. Nya anu caket we urang ngayakeun deui urang Pokal Calung eta nu caket we, caket. Bisa masih rek isukan oge. Gitu Pak Ketuanya sementawis gitu. Nah kitu da urang supados yang tingkat nawatos. Tah Pak Ketua cingkintunan saatosna festival Calung tadi atos hadiah-hadiah. Alhamdulillah mohon. Kintunan ka saha Pak? Alhamdulillah panginten moal di wiji-wiji lah panginten ka para grup Calung nu sa Kabupaten Sumedang terutami anu kamari ngiring partisipasi ngiring Pasanggiri mohon 7 grup. Alhamdulillah tiasa ngeda mudah-mudahan eta janten motivasi janten dorongan kanggo langkung majeng deui kanggo ngalangkung ngaronjatkeun khusus ni Calung penten. Tah janten engke mah kapayuna pan atos aya 7-nya namahan deui urang teh. Iya. Janten engke mah tingawitan Jumat engke mah malam Jumat 7 Jumat kutujuhan eta. Digelintir nu kahiji nu kadua tuluy ka 7 engke kahiji deui kadua terus kitu. Tah gitu leres pisan. Tah gitu mohon. Mangga Bapak Koordinator Calung SMTP mangga nyangakeun perkawis eta mah kitu kanggo. Tah ayeuna ti dieu. Ieu Pak Wawan aing ngenalkeun mah ungal usik paguyuban Calung pasti ngenalkeun. Tah ngenalkeun. Ieu mah Pak Wawan bade ngintunan ka saha Pak Wawan? Aduh alhamdulillah pisan kasadayana wargi Simkuring. Anu jumanso di tipina masing-masing ka urang Ciboled sa Ciboled, urang Cicalung sa Cicalung, urang Pamulihan rupina mah sadayana sa Pamulihan. Teh ji kumaha seur teuing. Begitunya seur teuing tak kitu mangga. Tah ieu Pak Ujang GR. Ujang GR. Simkuring mah ka Salmur. Sok Salemur sok Salmur ya. Loba pisan. Ya. Dari wiji-wiji daerah Cibuluh Citangerangnya. Ka Wa Amat Piul. Sok manco di SMTP.
Kintunan ti simkuring ya. Kayak sadayana. Ditampi Pak. Spesial. Ka Empa, ka Ang Tatang, ka Kanar, ka Pak Mul, sadayana weh pun bojo anu iya, manco. iya. Iya. Mangga. Simkuring mah teh seueur nu dicariosnya. Kasaha. Kawargi sadayana we anu nuju nongton. Saya Khususna ka urang Majalengka sadayana. Spesialna. Spesialna ka urang Bantarwajag lah Pak Guru Dedi sadayana. Aturun. Iya. Oh, ieu mah urang mana? Di Jati Gede. Oh, Jati Gede. Jati Gede teh anu bade jalan ka ieu ka Tanjung Sarinya. Bendungan. Oh, bendungan Jati Gede. Ieu aya sangar Melisanada ta ieu. Ieu Badai manahna teh minangkan mah ieu teh. Bade kintun-kintun Sok kintun. khususna ka urang Jati Gede. Tah eta mohon. Ka urang Karedok. Tah Karedok. Ka urang Karedok anu nuju manco di SMTP. saya Nuhun. Itu tuh saha ieu? Aki. Oh, Aki naon? kapayun Ki. Waliwis. Heuh? Aki Waliwis. Aki Wariwis. Cobi Aki bade kintun ka sa? Ka urang Sumedang sa Sumedang atunya ka urang Tanjung Sari sa Tanjung Sari. Sareng ka urang Cimangung sa Cimangung. We. Iya. Spesialna mah ka tilas ka Bogoh eta. Saya. Nuhun. Itu tuh Adun. Hah? Adun. Geus teu aneh. Kumaha? Ngintun. ngintun. Kasaha Oh. ngintun kasaha? Ai kintunan kulantar kumargi ka Congeang mah teh aya nya urang kintun-kintun ka urang Congeang, ka Pacama Congeang nya. Ka urang Congeang sadayana atuh teu hilap kada kuring mah urang Wado, urang Damaraja. Ka urang Wado sawado ka Punance ka Pak Adin nya. Mohon ka urang Damaraja sadamaraja disebutan hiji di mah seueur nya. Ka urang Tanjung Sari, urang Ujung Jaya sakadep di urang balik Tah simkuring peten Pak Ujang. Mohon. Ka Bapak Camat Jatinunggal, ka Ibu Sekcam. Oge ieu kasepuan Bapak Haji Lebe Aman. Saparakanca. Kakantun tadinya Ah kakantun. gitu mohon. Hah? Aya Pak Haji Okai mana di Jatinangor. Nya nuhun. Ayeuna mah lagu meureun Pak Ketua mah pesan kamu SMTV supados langkung ieu pesan. Alhamdulillah saluyu sareng harapan angen-angen panginten kumargi SMTP teh leuwih eces pisan. Mudah-mudahan janten dorongan, janten motivasi ka para seniman calung khususna kanggo langkung nanjeurkeun. Bahkan simkuring teh ngaraos bingah di pasian fasilitas kanggo nguningakeun ka Alhamdulillah. warga masyarakat. Ti tahun ka tahun SMTV eces pisan. Yo lagu anu salajengna nyangakeun Kang Iden.
pangan kamari Oi. urang pandot ngendet lama pantoannya Hey. menguhi remis kamari moraka dagen tadi monggo impian kamari remis kamari ngintunan ya khususnya ka orang Cikanang secikanang oke teh hilang abah mertua nuju mancong pun anak oke alah Ci, nah iya rada genaheun ya. Rada pedas. Kahatilah kamu oke manco ya. Pokoknya mas Tanjung Sari sa Tanjung Sari, Majalengka sa Majalengka, Sumedang sa Sumedang. Gitu. ningali Cisocang itu mata pamit di pelong lir inten nu kasinar ngagecang teh hayang nembokeun kasumpah diri inggih jadi tulak panyadi lir cai nu herabari remis kamari kiwari lain bihari ayeuna lain kamari urang muka pandot tukang mendet lawan pantoannya mungguhi remis kamari muraka dagen tadi monggo impian janari magahan tatali